Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dina kesempatan ieu sim abdi bade nyobian ngamutolaah ngadares kitab Kasyifatus Saja ala matni Safinatun Najah. Anu mana Safinatun Najah teh karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ayo urang ngawitan wae ngamutolaah ieu kitab ku awasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdu ari sadaya bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat haungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Gusti hungkul ka Allah hungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunya waddini sareng agama. Wasalla sareng muga maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah wasallama sareng maparin kasalamatan Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Nabi Muhammad khatamin nabiyyina anu jadi panungtung pirang-pirang para nabi wa alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegesna sadayana. Wala haula sareng teu aya daya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah al aliyyi anu maha luhur al azimi anu maha agung. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam khomsatun eta aya 5. Syahadatun kahiji nyaksi alla ilaha kana teu aya deui pangeran illallahu kecuali Allah wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah wa iqamus sholati sareng ngadegkeun salat wa itauz zakati sareng mayar zakat wa shaum ramadhana sareng puasa di bulan Ramadan wa hajjul baiti sareng munggah haji man kajalma istata'a anu kawasa ieu man ilaihi ka hijjul bait sabilan di jalana. Paslon ari ieu eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya 6. Antu mina hiji iman anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka malaikatna Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah wabil yaumil akhiri sareng kana poe akhir wabil qadari sareng kana qadar khairihi tegesna saena qadar wa syarrihi sareng gorengna qadar minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallah sareng ari makna lapad la ilaha illallah la ma'buda eta teu aya anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sajatina bil wujudi dina ayana illallahu kecuali Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan kahiji sampurna umur 15 tahun bizakari di lalaki wal unsa sareng di awewe wal ihtilamu sareng kadua ngimpi jima bizakari di lalaki wal unsa sareng di awewe litis aisinina karena umur 8 tahun wal haidu sareng katilu haid pil unsa di awewe litis isinina karena umur 8 tahun.
Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna susuci ku batu samaniatun eta aya 8. Ayakuna kahiji kudu aya itu ijza'il hajari bisalah satil ahjarin eta kutilu pirang-pirang batu. Wayan ko sareng bersih naon al mahallu tempatna wa alla yajib sareng ulah kaburu garing naon an najasu najisna walayan takila sareng ulah pindah-pindah itu mahal walayat ro'a sareng ulah datang alaihi kana itu najis naon akhorun najis anu sejen walayu jawija sareng ulah ngaliwatan itu najis sobhatahu kana bobokongna si jalma wa hasyafatahu sareng hasyafahna si jalma wala yusibahu sareng ulah keuna kana itu najis naon maun cai wa antakuna sareng yen aya naon al ahjaru pirang-pirang batu teh tahiratan eta anu suci. Paslun purudul wudu'i wallahu a'lam bissawab.